Barudak nyarandak buku LKS. Abdi teu ngabantun, Pak. Ngaha ka kanton atanapi teu acan kagungan buku. Mohon Pak teu acan gaduh. Da ujang mah tara sakola atuh. Perdi ge sami da, Pak. Ish, naon kuring mah geus boga. Ayeuna ge mawa. Kumaha atuh, Pak? Jabartos ujang lagi tos seep. Kedah nyunkeun lah ka emak. Hade ujang. Dibagi rapot. Kepala SMP Negeri 2 Depok mutuskeun yen ujang teu naik kelas. Ujang teh teu naik kelas. Da tara sakola. Sok we pilih ku ujang. Bade tetep sakola di dieu atau nepi bade ngalih. Gimana Bumi teh? Rorompok mah ditungtung lembur legok hangseur, Pak. Oh, gening tebih. Bapak ke nelpon langsung ka Ma Ujang. Wayahna dah sumping ka dieu enjing nya. Uyos Pak teu kedah. Ku ujang we diwartoskeun. Ujang jeung Ferdi datang deui ka kafe. Ferdi, kuring rek balik ka imah. Naha, rek sekolah di lembur we, di dieu mah kuring teu bener. Nya heug atuh, da lebar maneh mah pinter. Kuring ge rek pindah sekolah mah, tapi tetap di kota. Kuring indit ayeuna nya. Nuhun geus jadi babaturan kuring. Kang Rudi, ujang bade wangsul heula nya ka lembur. Hatur nuhun tos seueur ngabantosan ujang salami di kota. Lebar padahal mah jang. Pan ujang teh pinter. Nah, bet teu bisa naik kelas. Hayu atuh bareng ujang akang. Kang Rudi bade mulih oge. Heueuh jang, hayu sakalian. Geus lila Kang Rudi teu balik ka lembur. Assalamualaikum. Sinta, nuju naon di dieu? Panunggan ujang. Bade laporan Sinta mah ranking hiji di sakola. Keren teu? Ujang ranking sabaraha? Boro-boro rankingan, teu naik kelas ujang mah. Hari ujang boro mah geus diumumkeun ku emak teh sapikeun masigit ujang ranking hiji di sakola favorit di kota. Baruk teu naik kelas. Nanaonan wae atuh ujang sakola teh. Adieu tempokeun rapotna ka emak jeung ka abah. Ampun, Mak. Padahal mah Sinta ge ranking hiji ti handap. Tah barudak, aya nu masih keneh bingung kumaha larapna basa loma, basa lemes keur kasorangan, jeung basa lemes keur ka batur? Lamun masih keneh bingung, hayu urang apalkeun heula ku cara dihaleuangkeun. Turutan ujangnya. Abdi neda bapa tuang, abdi wangsul bapa mulih, abdi miyos bapa angkat, abdi gaduh bapa kagungan, abdi dongkap bapa sumping, abdi bantun bapa candak, abdi hoyong bapa palai, abdi rorompok bapa bumi, abdi meser bapa ngagaleuh, abdi terang bapa uninga,
teras kitu ngapal kena tata krama basa Sunda. Sok arapalkeun nya, urang teh kudu ngamumule basa Sunda kaasup ngalarapkeun tata krama basa Sunda kalawan merenah. Sabab basa teh ciciren bangsa. Hurip Sunda, hatur nuhun.